Mangga wilujeng wengi sadaya saderek nu aya dina kaprak. Kaprak tapi tengah capruk jeung tengah capraknya. Ada lain eta. Jadi intinya orang mah seueur ngawangkong gitu nya. Ngawangkong nya eta tah ngawangkong eta tah. Ngawangkong urang sharing berbagi gitu kan nya. Naon we gitu kan. Tapi nu penting mah urang hate urang tiasa senang bagja kan we hutang tong dipikiran. Kan geus beres ieu kakara mikiran deui gitu. Hutang mah nya. Bersih we nu penting mah nya. Bener. Positif gitu selalu berpikir positif eta nu bagus. Yes. Awet muda teh eta kan. Simpuring nyaeta Kang Sunda oge direncanganku Kang Anggi dina acara nyata apruk-aprukan tapi teu ngacaprak. Eta inti nama. Orang kawitan ku lagu heula. Om nyanyi. Nya atuh cobian atuh. Om nyanyi. Mama Nawian lain Papa Nawian, Mama Nawian. Itu om. Kamu tuh dinu teh aya nu hoyong collab cenah. Oh gitu. Iya, YouTuber terbesar di Indonesia teh. Oh gitu, ira. Kan can dikoleng deui ku abi da merana kudu puguh atuh. Bukan, itu nu bayar ka urang. Oh gitu. Urang mintana kitu kan. Kudu hese. Da urang mahal atuh om. Ya bener dilakeun nya. So ayeuna mah urang om nyanyi heula nya. Nyanyi jeung iklan dia bong. Bae. Kan eta nunjang. Aduh da kudu mayar atuh. Ya engke ka urang iklan. Iklan teh. Tok sawae nu rek kasuk iklan kudu mayar atuh. Gagabah. Ya aya lah. Di Goris Enterprise. Nya anjeunna teh sekjenna ti budak Bawang Bandung. Nyanggakeun ibu. Ribuan kilo jalan yang mau tempuh lewat rintang untuk aku saya masih terus berjalan walau dapat kaki udara penuh seperti udara yang membalas ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nanah seperti udara. Kasih yang engkau berikan tak mampu membalas. Ibu. Bener lah, diulangnya dia. Emang komplit emang. Komplit. Aduh. Lu komplit tuh kemana? Gua Ayam pakai telur gitu, pakai telur. Ya sih berekan. Enggak jebek. Motong gue. Bisa diedit. Tak gitu jadi kurang tepan ayam masa-masana. Ingat gitu kan kanu jadi kolot terutama mah kanu jadi indung. Nama ibu teh om. Saklar pisan itu mah. Sakral. Saklar. Saklar sakral. Oh benar. Main ngurungkeun lampu eta saklar. Oh gitu. Sakral. Buat pencaletot wae nya. Saklar pisan om nama ibu teh. Banyak kenangan anu sareng ibu teh. Kadang urang lamun geus sakieu nya om, gede kieu teh kadang sok hayang respect. Hanya Kangen rindu. ada masa-masana orang kadang sok kangen ke kedeannya kunini kolot Karena kasih ibu tuh sare teh kan baheula mah disaliksik om saliksik heula geuningan dan kutu nyalik sikunya.
kampret. terus berjalan. Ente we di situ bari jeung Aya baturan saya mah kolot babaturan. masih kena di dahar. Cetrok di Iya, dahar. banyak di dahar. Aing Aya kolot babaturan gitu. lain teu kabayang eta mah kudu nabi deui. Kasih yang Gana warak deh. Ganjal ya buk lah mun gede meureun. Ya bener eta salah satu baturan baheula ningalikeun gitu. Alan kuduna di dahar naon obat cenah om. Obat cenah eta teh. Duka lah ada aya gitunya istilahna penelitian bahwa kutu itu Ih, obat naonnya obat yang agak apa gitu. kita mah bakat ku ambek leutik dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. mana teh sia mumun badag sia leutik ge keheul cara kitu Lalu jadi paehan maksudnya doa ase diceprok ku baru disekujur Kayak bieu balik di om dari kolot. membalas Urang sorangan kadang sok iri ningali batur om. Ya. Urang sorangan karena memang dari dulu jauh kolot tuh jadi amun lebarannya ningali batur kolotnya ngumpulnya gitu nya tapi ke anjir iri pisan gitu kadang kok jeung kolot sorangan bisa ngobrol bisa sharing gitu. betul. Sirik saya mah jujur sirik. Ya sirik karena pada saat itu memang apa yang kita butuhkan sosok ibu itu nah dia nggak ada apalagi sekarang ini makanya kita sudah merasakan yang namanya tua untuk aku anakmu ibuku sayang kangen masih terus berjalan nah aing baheula teh sok kamelar gitu nya ngalawan penuh darah penuh Masa aing mah nanah ternyata ibu itu sosok yang segala-galanya udara nggak kasih yang ada kau berikan menghibur segala-galanya lebih daripada mustika lebih daripada segala-galanya ternyata ibu itu Iya. ibu rasa kasih sayangnya yang tulus tidak pernah berhenti. Nah makanya kita yang sudah ditinggalkan terus aliri melalui apa? Bukan diantri makanan atau apa enggak? Hanya satu, jalan yang hanya kau tempuh alirkanlah doa-doa lewati Karena bangsa maupun ibu. makanya harus bersyukur ya yang masih ada Ya, ibuku sayang tong disia-siakeun. masih Ate terus omah. mau berjalan dari deket mah gitu ya. walau Kalau kurang lebih segala-galana. kaki Oh penuh ibu, darah oh bapak. penuh nanah Dia ngomongkan kolot tong kalinya wes tong mesa melo. Om udara ku masa-masana kasih keur yang zaman kau baung nu dipacarekeun naon tah kolot. Lagu kenal. Hari Om Yada mah memang jadi geus kumanya dilahirkan diciptakan ku Gusti Allah teh memang teu bohong. Kaji lalaki ya. Satu hal aja om yang bikin orang tua om marah besar naon tah. Hal Gelut. naon? ingin Pertama ku gelut. dekat Gelut. dan Gelut jeung batur. menangis di pangkuanmu Jeung tina sapoe teh 2 kali 3 kali gelut teh. Oh gitu. Nya. Argaman pisan jika makan obat. Bener. Balik-balik teh. Kali baru rom ngejar nol. Jadi si mama teh ya kira atuh awak cenah eta kudu dimulai atuh. Ayo gelut yang gelut. Salah. Jadi kieu Om Yada memang dilahirkan dan dibesarkan oleh kedua orang tua. Mama asli orang Makassar, orang Bugis ya. Bapak orang Bandung, Jawa Barat, ternyata orang Purwakarta. Nah, si mama teh masuknya baheula mah mun ayeuna mah naonnya tukang pinjemkeun duit, tukang nyadiakeun atau ngajual alat-alat yang mandi misalkan sikat gigi, sabun, odongan eta dianyukeun. Oh Nah, iya para kredit gitunya baheula mah kredit panci naon gitunya. Sampai emas oge. Masuk. Benernya eta nu tukang kredit gitu ka mana om? Ya, Oh ya kene ayeuna Kan- ayeuna. Panci bangsa nu karir itu sejarah Oh. leuwih ku atahna.
nya eta bener sih om bener karek kaingetan eta. Balapan aya panci, baskom gitu. Hayang moge bisa ditukeran ku panci baheula mah. Heeh. Rea lah eta. Si mama sok nganyuk-nganyuk ke. Di bapak salah satuna konsumen mama gitu. Ya, si kan ya, panggelisnya gelis gitu si mama teh. Nah, ternyata si mama teh jadi bahan omongan jadi omongan Madonna lah berenya. Madonna gitu. Nah, rea nu ngarebutkeun. Nah, akhirnya dicarok. Dicarok semua teh. Carok, diparebutkeun. Nah, tilu 8 urang ieu teh mundur opat. Teu wani gitu kan. Nah, tinggal nu opatan ya wani. Nah, caritana dicarokkeun, nu hiji arek lungna kabur. Tinggal tiluan. Tinggal si salah satu si bapak eta. Ya, kolotnya. Nah, alhamdulillah bapak nu meunang. Akhirna si mama diboyong ke Bandung. Gitu kan. Nah, akhirnya diboyong nikah di Makassar. Kasar di lembur si mama. Ceritana teh wah bertahun-tahun lah. Saya boga lanceuk hiji-hijina. Nah kan anehna tepin ka ieu na ge. Dan ngapangi? Di mana gitu kan. Pernah inget masa-masa lututnya bohong gitu kan. Jeung saya teh. Nah, bawa lanceuk mah dibawa ku adik mama. Kebetulan adik mama teh angkatan udara. Nah, tinggalnya di Jakarta di Kebayoran Lama. Ingat saya gitu. Hiji waktu saya ke rumah sekolah TK. Ini saya si mama dikabarkan meninggal. Saya diculik mangnya, mang adik bapak. Tuh dipanggil sama si bapak, kamu harus ikut ke Bandung. Gitu kan. Nah, letik katanya ke Bandung. Ke Bandung mulai nginjek ternyata di Jalan Bukatutur. Ternyata di Mini. Si bapak aya dinya. Panjang pisan storynya omnya berarti nya. Ini geus nepikeun 3 lagu. Panjang pisan story. Kamana ke lah jangan ditutup. Iya masalah nama lobaknya nu ngantri ieu teh bintang tamu teh om. Bawa bintang tamu nu ngantri ieu teh. Panjang pisan ieu. Ieu panjang pisan ieu. Sapara kanca orang tutup pelanya ieu soalnya lobaknya nu ngantri ieu teh ngutrak ngetrok ieu WA. Hampura tuh hampura. Kayak potong lah ieu episode ada dipotong lah berarti bersambung ayeuna nya. Nah sakitu we. Siap.